Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Malawija jeung Ngahuma. Let's listen up. Malawija jeung Ngahuma. Hayu ayeuna urang ngasek suuk rek ngilu moal Nyai Ujang. Rame gerak urang nyieun wabayangan, ceuk si Nini ngajak ka incuna. Naon ari ngasek teh Nini? Kitu barudak tumanya. Aya kalana dina usum halodo, nyawah teh pindah ka kebon anu disebut Malawija. Anu diplakna sabangsaning parehuma, jagong, suuk, kacang gerentel, kacang arit, kacang kedele, hui jeung sampe. Taneuh nu rada garing dipencug sangkan babari ngasekna jeung subur kana pepelakanana. Nu mencug teh bisa kutiluan atawa limaan kumaha legana bae. Kebon menang mencug katingalina bersih matak piga betaheun. Biasana nu mencug mah lalaki. Beres mencug tuluy digarit-garit pikeun jelancai ari kawenehan aya hujan. Satuluyna taneuh diasek make pasek tina pangpung kai atawa ngahaja nyieun. Pasek teh dicocogkeun kanu taneuh jiga nyieun liang, tuluy diasupan sisikian. Beda jeung mencug, nu ngasek biasana bagian awewe. Jumlah nu ngasek sacukupna wae, paling loba ukur 5an. Tempo saminggu sisikian nu diasekeun mimiti malentung jiga toge. Komo lamun katinggang hujan mah sok tereh gedena. Palawija sarua kudu digemuk, aya anu make gemuk urea, aya oge anu ngamanfaatkeun gemuk ti kandang wae atawa make lebu ti hawu. Kumaha ayana wae. Tempo 3-4 bulanna palawija cunduk waktuna dipanen. Parehuma cukup ku dietem wae. Ngan ari kaayenakeun mah dina taun 80-an etem geus teu dipake. Nya gantina pare teh diarit wae cenah ngarah tereh beres. Da ari ku etem mah leuk-leuk jeung lila. Meh sarua jeung parehuma lamun geus kolot jagong sok dipetikan wae dina tangkalna. Tuluy jagong lilaanan daunna jeung buukna lamun rek dikulub. Ari keur pibiniheun deui mah sok dipoe. Usum jagong tara ieu ngalamun sok milu ngasaan. Da di lembur mah jeung tetangga teh alakur sok silih bere lamun usum-usuman teh. Suuk kacang gerentel sampe jeung hui ngalana teh kudu dikali, dikorehkeun ku pacul atawa ku kored. Lumayan nalawuh pasasore bari ngawadul dina golodog teh. Sor ku kuluban atawa seseupanan dibarengan cai teh panas. Senang lugina hate ningali tatanen kaalang hasilna. Tur bisa mere maweh ka kolot, dulur jeung tetangga sesa ngajual ka bandar. Hanja akal lamun ngajual ka bandar sok kebonan nu ngaranna dibajongkeun. Dina agama mah nu kitu teh teu meunang sabab henteu hukum bukti. Tangtu aya nu dirugikeun boh nu boga palawija boh banar. Memang teu kitu wae si banar sok ngalih heula keur conto alus henteuna eta nu dibeuli teh. Ngan anger lamun pinareng alus bebeundanganana tur hargana luhur, tangtu meureun banar nu untung jeung sabalikna. Lamun mareng harga turun, hasilna goreng nu untung nu boga kebon, atuh karunya bandar. Tah ku hal kitu eta teh kudu dibebener hiji-hiji. Mending dikiloan sanggeus dikali teh tinggal ngaluyukeun hargana. Ngarah ngareunah kalitu ka dieu. Agama diturunkeun pikeun mawa kasalametan, kabungahan, kaendahan, katartiban, keamanan, keadilan jeung kamakmuran. Itulah cerita Malawija jeung Ngahuma. Terima kasih sudah menyimak. See you.